Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Tah dina sore ieu teh jang konten isuk teh nya ye. Aya ide nu gelo di Buligir. Oh, nu gelo di Buligir anjir. Oh, gua judul lain anjir. Ari maneh aing teh itu menang mikir saminggu kayak dibeuweung diutahkeun teh ku aing geus kapangih benang merahna teh. Nah, kumaha urang sama? Ya heueuh lah sok. Siapnya? Heeh. Cing ye. Tah, pertama begitu. Action. Cek juru kameramen teh. Ah, ini teh keur dariu sisi jalan. Ngomong. Cek sa teh. Cek maneh? Kasih emo. Ngomong teh kieu. Mo, aing hirup bingung euy, kana naon usahanya. Sedengeur ayeuna budak namahan, meureun biaya ge namahan. Kasa Kasih emo. kasa emo. Cek si emo teh. Kumaha euy. Kumaha atuh berat euy. Lamun kana awi tutu teh anin tutu teh naon nih hari teh. Rujak tutu, rujak bebek. Kalau rujak bebek Cek sa teh. cek si emo. Ka urang. Heeh. Ari cek maneh teh. Bener euy. Alus euy rujak bebek mah. Da aing pengalaman. Kasa teh. Kasih emo. Kasih emo. Heeh, kasih emo. Cek si emo teh. Tapi berat euy teu boga modal urang euy. Kasa Si emo kasih ye. oh ka urang. Heeh, tah. Cek maneh teh kieu nya kitu. Tenang lah. Modal mah aya, modal mah di urang. Ulah sieun modal mah. Bunga tah. Saha? Maneh, maneh teh bunga. Urang mah teu ilu. Maneh mah ulah bunga. Sieun nu bunga nama kapan? Iya. Maneh mah anu boga modal teh. Oh, Sieun anu ngajak ngarubah nasib teh tadi. cek sa. Cek maneh. Cek maneh, siapa? Maneh. Ngarubah nasib saha? Astagfirullahaladzim. Kira ku aing dua kali ngomong itu. Ya, sia teh boga otak teh. Udah kental-kental teuing. Hei haneutkeun tiap isuk teh teh kana colen sia teh tuh. Aing capek-capek teuing. Awas ya mun seuri ku aing. Awas ya. Dina konten keisa geus acting ku aing namun seuri ku aing. Ieu teh ide alus ka head sia teh. Sia teh. Goblok lah ka seuri sia teh. Teh ambeknya. Aing gede amek, aing teh geus capek, geus pegat-pegat urat, aing teh ngobrol teh teh. Yo, mau deui. Tah, ilham teh anak euy. Cek sa teh. Cek si emo anjing, cek si emo anjing, cek teh ha. Cek si emo, cek teh. Kasia. Koplok-koplok teuing sia. Ulah seuri eta cicing caritana make ulah seuri sia teh. Apa nih keur briefing, sia teh briefing jang. Awas ya dina engke geus di actionkeun ku aing mun seuri. Didagor kabeh ku aing ku kalapas ya. Koplok-koplok sia teh. Moang ke moal atunya. Kembali tuh anu anu seuri geus ya. Ngan engke maneh. Ye. Cek sieu teh. Ayeuna mah can aya. Kasaha? Kasih emo anjing, kasih emo siang ngomong aing sebentar tadi teh. Kasih emo, sia teh. Cek si emo teh. Mang sana ongko tadi nyebut aya sana. Kasaha? Kasih berat anjing sia teh nah, kasih berat sia teh. Nah, aing apa bagian maneh ngomong kata sia teh. Oh, Aing balau-balau kieu jelema teh kumaha teh. ambungnya? Bisa kolakkeun teh. Ambung ah. Ambung. Nah, mau Ambung anjir. Mana mau jadi nogelona? Ambung. apaan aing sia teh gelona mah sia teh. Aing gelona aing sia teh. Aing gelona mah sia teh. Apaan tiluan main teh tiluan. Oh, iya. Paingan anjing. Paingan. Nah, paingan ieu mah konten kehet. Hah? Konten sia teh. Tapi siga nyaan. Naon? Siga nyaan. Ai sieun betul teh. Masih aing ini tah pusing sia teh. Oh siap aing goblok sia teh. Sadar. Siap. Aing sia lagi. Sepisan ajak ngaluit teh sia mah. Saya ajak ngaluit teh kehet sia. Goblok sirikeun aing. Kasaha teh? Sia. Udah aing. Kumaha nih, Bah? Udah aing mah. Kat.
lain orang bulan-bulan ayeuna nya rasaan satisuk-suk ti dungdung sih permasalahan. Masalah naon di Biasa we teh tek bengik permasalahan kahirupan. Biasa cangkeul kana sirahna ge. langsung di pikiran gerak Anger bi dibabalerkeun oge teu bisa. Anger biar kanggo ganggu kana sare oge. ya cek bibi mah aya masalah mah tong pati ting di pikiran ya ini kena goyang dumang Anjing. Goyang dumang cenah. biar hati senang semua masalah jadi hilang Parah bibi aing. Cuman aing rek ngomongnya lamun misalkan keur loba masalah, salat, ngaji, goyang dumang cenah. Kieu urangnya. Aing kudu kieu nya. halus iya Parah ieu. Orang malur euy. Hirup asa kieu jeung kieu we. Teuing rek iraha urang mah euy nganikmati kahirupan. Kahirupan nu ngeunah gitu. Iya Brad, panaya keterangan lamun hirup hayang seungit kudu gawe jeung tukang parfum. Hayang hirup ngeunah ge sarua atuh. Kudu gawe jeung bumbu dapur. Cakmin sok. Anjing. Terus aing kudu ngobrol jeung Masako nya, jeung Royko, jeung Pecin. Boa ebah. Parah anjir ieu. Mantan ustad. Paingan anjir pangsiun jadi ustadna di dinya. Brad, di mal wa botol urut euy. Loba. Yang naon deh? Kana kindo mana ya nama? Ish, lain. Rek ngarongsok si ieu anjir. Bae tuh naon anjir dah halal. Usaha mah kana naon nya guys ya. Rongsok itu naon. Bu, orang teh keur aya kahayang euy. Hayang naon anjir ngumpulkeun botol urut maneh. Apaan sekolot kayak gini nya. Lamun urang boga kahayang teh kudu ladang kesang sorangan. Ya terus? Tamatak urang ti semet isuk mah. Urang ek olahraga. Rek ngumpulkeun kesang kana botol. Anjing si ieu. Ya terus kesangna rek dikumahakeun anjir. Rek disibangetkeun atau kumaha? Diinumkeun. Parah anjir. Ya, maksudna ladang kesang sorangan teh anjir maksudna hasil jerih payah gawe maneh. Lain kesangna anjir da kesang da lakukan naon saya dibelikeun mah. Parah anjir si ieu. Brad, aceng terek ngadonorkeun darah euy ka tatangga. Emang kunaon tetangga? Eta tas lahiran, coba kembar Brad, kan kurang darah manehna. Emang sarua di golongan darahna jeung aceng? Sarua golonganna mah Anjing. Menya golongan darah aya ge A. O golongan darah mah menya Ya, bari nage pan aceng mah imah teh mencil sorangan. Teu boga tatangga terus gigireun kanang doma. Maksudna rek donor darah ka doma kumaha? Kapan tetangga aceng mah dan bumi aceng jeung bumi domba teh pacaket. Heueuh gigireun teh kanang doma pan eta. Heueuh aceng teh berarti arek donor darah ka doma maksudna eta. Nya Brad. Anjing donor darah ka doma cenah ieu. Paingan anjir golongan darahna atuh. Serempak deui wae ieu anjing. Kamari ngalahun sapi. Ayeuna rek donor darah ka doma deh. Ka eme. Parah anjir. Cing cik urang mah diparios cik urang mah cing. Ya guys nya. Bisi kata lanyuran. Lain naon.